teh nah hanya beki dita sebeki keungun. Ujuk-ujuk pareng padahal teu kuna naon. Ah bawa ieu mah teh cenah geuli. Ieu mah aturan pakaian teh lainan kudu ngabakti kalembur nu daun digaulina nih kumaha. Iya tuh kok gerak. Foto teh juga mengalihkan kieu. Ini dua terus. Hahaha kalem atuh jang nu taragang kitu. Si mamang mah asli dah warga di dia Malaysia tiba-tiba jurigna asli. Saha? Sugorobokan sampurkeun atuh. Sakedap. Naon da usah saha? Nu balik jang, cik tempo ka belah ditu bisi kaburu indit. Cing bener jang nih tong ning sieunan geura. Urang tempo urang di jaket heula. Jang, ka dieu geura jang. Jang, tinggal geura jang itu kae naon jang. Enon. Jang, tinggal geura jang. Aya naon ieu marane duaan nira liwus gandeng nepi ka jero. Siap ieu geura tempo aya kae naon. Mana? Ieu teh. Eta. Naon cik eta tong nyokotkeun lah jang. Resep tempo. Nah kela. Ini mah siga kain kapan? Balik na siap ngomong teh. Ieu tempo wae da ieu mah kain kapan tempo geura sorangan. Iki su jarempe isi jero madengeun. Geus orang pura-pura naon wae geus aya ieu. Aya teh jang jelema teh. Eta mah biasa we barudak hareureui. Di hareui teh itu ada sampieu kuat ka ning sieunan. Teuing mah barudak teh. Barudak hayu urang tuang anu istri tos ngadamel liwet. Mun cenah itu atur nuhun. Hei barudak hayu itu cek Bu RW geus asak. Kelak. Urang aya picaritaeun. Naon kajadian nu penting? Sok atuh. Bah, keur wengi aya nang keketrok tapi teu aya jamian. Pas ditinggal teh jiga aya boe. Terus eta nu jiga boe di kumaha? Nya disimpen we da kaburu sieun. Pas marane penting menang gangguan tuh pas geus marangihan boy. Aya Pak Abi, awi teh jam 1 wengi hayang ka WC. Ditinggal teh di WC teh si Maman. Da si Maman teh mantuan Abi nimba. Lami awi teh ditinggalkeun di WC na teh. Ai pas ditinggal di kamar, ai si Maman nuju bobo.
asa hayang kacai kieu euy. Man, antar ju man. Wan, antar wan. Sek, antar kacai. Ayo mah, sorangan lah. Ih, masa gede-gede caian. Gimana sih itu caina? Tuh ieu caina. Aing mah. Ayo tuh naon euy? Sampeurkeun ah. Naon ya euy? Berarti orang bagian itu. Kata jadi si Maman euy. Man, pur man, atuh man. Geus ae lah. Bener Jang, orang ningali maneh pas peuting maneh duaan jeung awewe keur ngobrol. Tah, kurang teh digerowan maneh jeung awewe teh. Pas malik, beungeut maneh ancur jeung awewena. Itu jeung si Jajang. Jang. Alah si Abeh eta buah gangguan si Neng geulis. Maneh ngalakukeun naon nepi ka diganggu ku si Nyai geulis.